pusing hirup teh nya. Kopi eueuh, udud eueuh, hirup teh. Sah, udah ting lah. Assalamualaikum. Nyana kena sih man, kulit geus bae. Aing di mah. Kopi eueuh, udud eueuh. Hi, jadi geus sarua bae atuh dah. Teu ngaropi teu naha. Aing mah kedar. Terima. Karena sih kamu kulit geus bae. Jain sia keman. Kabenaran dia mau nawaran kopi. Keur aing teh keur hayang nemen pieu mah teh. Aing cokot ah. Mantep man, aya kopi euy. Arsiangan kopi di sepotun kana cuma aing sia. Udah kena. Cara goblok teh. Kopi euy. Nyana mah. Allah, dia kopi disebutkeun ka aing. Goblok teh, budak teh haram tunggang minuman karopi di sarabot teh kana cungur. Mampus. Dah, itu juga si Sanu gede kan mau pedagang nah di udah naon baru udah macan ya dah cik tanya hari mana nah pedagang jika udah macan Aing bawa ke si Karman yo. naon sih nu sampai diudag-udag gitu ku si Karman Aing minum kopi si Karman. No punggung na. Baik mon. Tempuran anak bulu na. Ngeblok puting area naon sih rarame. Lainnya ini naraha garandeng bae geus tengah puting kieu. Aing bawa ke si Karman. Minum kopi. No punggung. Teh kopi jang si Karman danun celotak nyao. Sugan darum kumane. Gatul. Cik, aing geus sarua nginum. Hehehe.